ada koneng ya tadi alaan paling paok we ay naboga nama kemana naon aing gak sudut udang selamat tinggali kebun koneng sudah ayaan ting mah hasil di dia mah oh iya naboga na koneng sekian garedena jadi alam lain paok we bongana gak sudut udang selamat dia bakal selamat pokoknya mah gablet na kemana oke lah ngajak lah tong tua toel wae kan orang teh butuh yang beli waduh ada tuh aja dog sok ngayo wae lumayan lah orang dijual tua toel wae lu bukan ka dia moal maka dia atuh modenan main kok tegar de kieu koneng aduh andi teh di tukang aya nu toel Jack goblok gimana kenapa? Ya Konsentrasi we. Oh, si atuh di dieu pas lah kepentingan ieu. enak dud Carana eta jampe kawe ngalineuk eta teh ngacina kieu set taruh mau di dieu. sarana kieu puasa teh naonnya Apa bicara? nu babari apa kenapa dan baru Oh, dan baru nek tali dan baru teh syaratna teh terus nangan deui eta hayam anu keur ngenog hayam keur ngenog. anu keur modal namun syarat ya Oh, nah si taina teh bungkus eta kudu baru teh oh gitu. bisa kuat di mana adot pagi jeung awewe tah colekeun teh kana irungna Oh gitu. tah Hade eta teh campur manjur tah teh. bakal ngudag tah asli tah Gitu. kenapa Rumah apa? ayamna hiji gitu Oh, itu lobang dicalukan mentak datang teh teh. bener dud kebenaran dud Oh, kebenaran ini dia mau teh ayam. ay butuh ayam ya Oh, ada yang atuh ayam Bangkok mau dijual yang jamungahan Oh, di bibitkeun heula ieu mah ken ngadagonan lain. Tuh, kok dieu mah? halus idenya mah Ya kemari. Itu mas ngaranno genep sikieu nu ngetu dituna pemakanna. Jual kulit ke mang musuh. Mangamok. Siang aja jual no ka hayam aing. Oh, kok mana bojang beli kopi jeung kudu cing teh. Wah, sia cenah. Sia mah marap mu mata kulit marap. bener jual halus ya mah rajin euy mah ayam Alhamdulillah. nah bener gitu Kapan rezeki mah ada anak ge gimana wae nu halal. Kut hayam, kut domba. Oh, naon ku katukutan ulah teh ku tuyul. tuyul Itu bertentangan dengan agama. tuh iya mah teu apa tuh kumaha Iya, bingung gemuk di digetnya sebaya tak kieu. ieu teh atuh cek di dieu mah Oh, kudu mah bersih. kan kali itu iya bawa ke kebun abah kali itu tuh Jauh. oh jangan aja jangan kamu cawuk Oh, atuh mah mendeuk niat di bawahna eta di diri budak Abah mah nya butuh gemuk. cik kita kudu bersih itu tuh Abah mah gemuk mung mawanya politik. Minta we buang kan itu buang acaranya. Lapan buruan meh bersih kan karena itu kebersihan yang sebagian dari kaneng lah tong saking kieuna di dieu kejadian marukana di dieu kieun moal kaneng lah tong hahehe sabenerna we jeung dua toel banyak